Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina acara anu sami dina danget ieu simkuring bade medar pangajaran 5 kelas 1 sakola dasar anu ngeunaan babaturan. Anu baris dipedar dina ieu pangajaran 5 teh panginten aya babaturan atanapi sobat di sakola atawa babaturan atanapi sobat keur ulin di imah na masing-masing. Aya oge nami-nami babaturan. Tah ieu sadayana rumpaka ieu bade dipintonkeun dina pupuh pucung. Supados langkung antepna mangga dangukeun ku sadayana ieu pupuh pucungna. Bakal resep lamun urang loba batur, sobat di sakola atawa ari keur ulin. Geura ieu ngaranna urang sebutan Arman Basir, Citra Desi, Endah Galuh, Helmi Imas Jaka, Kinan Leli Marwanani, Odang Parman, Restu Susi, Tince Wawan. Ta eta namina pupuh pucung ngeunaan babaturan. Sapertos biasa ibu guru nembangkeun heula sadayana pupuhna, lajeng diaos heula sajajar-sajajar atanapi sapadalisan-sapadalisan. Saparantos diaos ditembangkeun sajajar-sajajar atanapi sapadalisan-sapadalisan. Lajeng dicontohan deui ibu guru nembang ti padalisan awal dugikeun ka rengsena, lajeng sasarengan sareng murang kalih. Janten makin seringna ditembangkeun murang kalih langkung antep. Rupina sakitu nu kapedar dina pupuh pucung pangajaran 5 ngeunaan babaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.